kira-kira urang contoh aya koda kayak tanya ibu aya tanya aya eta namun urang gaduh dina pesak teh dina pesak 100 ini 100 nuka 2 50 nuka 3 20 nuka 4 10 anu kalima ini kali 5.000 anu kalima 2.000 kira-kira ya sumber kana koda anu mana anu kagenap anu kalima atau anu kahiji ya eta teh keur saha eta teh keur urang kene keur amal soleh keur baheula alam akhirat tapi kadang-kadang urang teh mikir wah naon margina cinta terhadap harta nah bedanya alhamdulillah kodak teh alhamdulillah 200 ribuan dibilang teh dicapai alhamdulillah eta cinta harta tentang tu eta harta nyelametkeun dunyana jeung akhirat lamun tiasa ngaralakeun cekolot maka teh urang teh ulah katumpakan harta tapi urang kudu ditumpakan eta dikuah kieu teh ku harta bakal sampai lamun kuah kieu eta harta urang insyaallah bakal tiasa diatur ku urang tapi biasa dan biasa eta teh ciri naon ciri cinta kana harta man la malalahu jadi orang mah hakikatna teu harta punya harta urang oge lain aku urang anu disisingan sanes urang tapi urang eta urang diciptakeun ku Allah nya eta harta anu Allah dititipkeun ka urang cari dina demelan Gusti Allah tapi naha bek kajalankeun kana parentahan Allah dalam harta sok mikir padahal hakikatnya orang terbuka naon dan dijalankan kan perintah Allah Ta'ala tapi nah kamu dikasih sekabina-bina anbiar urang mah pasti di abus teh nomor kaget sabaraha 2.000 ibu 2.000 alhamdulillah daripada alhamdulillah di gunung-gunung kembali dibuka kira-kira 400 berdua kira langkung dina sejuta teh apa aya langkung 550 alhamdulillah gitu ya gitu alhamdulillah di gunung-gunung mah sakadi insyaallah tapi urang niat karena Allah gitu